Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70 hiji. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom nyawang nyoreang cenah nya. Panjang judulna teh. Angkatan Perang Getih Pituin Bangsa Indonesia. Ganepo ide Bung Karno nu jadi milik dunia. Urang singkatnya atuh, urang ieu we cenah canak panginten nya. Kanggo judul dina dangat ayeuna nyaeta Ganepo. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Cikeneh urang mieling hari angkatan perang 5 Oktober 1863. Sanajan harita henteu make raramean umum sarta henteu dipiluan ku saumumna rahayat, tapi eta pangiling-eling teh estu gambaran kabungah katut kareueus sakumna bangsa Indonesia. Gara bae emut saha anu rek teu reueus, saha anu rek teu bungah ningal kamajuan-kamajuan angkatan perang urang. Dina umur anu ngora keneh pisan geus bisa nembongkeun kakuatan anu pikareueusseun boh ka dunya luar boh ka urang pribadi. Geus sababaraha kali tentara urang kapapancenan nyakal tugas internasional di luar negeri antarana bae di Mesir jeung di Kongo secara pasukan PBB anu kudu nentremkeun kaayaan. Kumaha pamanggih umum tina hasil ieu papancen? Khususna PBB, umumna nagara anu aya patalina pada nembongkeun kasugemaanana sarta muji kalawan terang-terangan. Pikeun di jero nagara atuh geus teu kudu dicaritakeun deui. Kapan ka Bandungan ku urang sarerea geuning Irian Barat gancang balik deui ka lingkungan urang. Tah ieu teh lain bae kulantaran kaunggulan politik diplomasi, tapi oge malah jiga nama anu pang-pangna ku ayana konfrontasi militer. Kasaksian kapan pemuda-pemuda urang laluncat tina kapal udara ka tengah-tengah leuweung Irian Barat pikeun ngancurkeun penjajahan. Top maung top badak teh lain babasan deui dapon pancenagara kacumponan. Atuh saterusna tina hal nyepehkeun keamanan, angkatan perang nembongkeun kamampuhan anu luar biasa. Karasaeun pisan ku urang padesan mah hasil usahana teh. Kumaha teh arek kitu? Kapan ku bisana neang sawah pasosore bari norotot ngahewat mapai-mapai galang oge geus mangrupa kanikmatan anu luar biasa pikeun maranehna mah. Atuh hari ku kitu teh mah pantes. Da kapan ari angkatan perang mah estu getih rahayat pituin lahir tina sungsum balung rahayat sorangan. Geura bae bandingkeun jeung angkatan perang nagara-nagara tetangga anu dareukeut. Kapan maranehanana mah diwangunna teh tina urut pasukan-pasukan pamarentah atanapi nagara anu ngajajahna. Sasat kungsi ngabogaan pancen anu papaling pangheula jeung karep rahayat. Ari di urang kumaha? Teu kitu di urang mah. Kapan nyata pisan gilinding revolusi teh diputer babarengan. Malah tadi nama teu acan aya perbedaan tentara jeung rahayat teh. Aya soteh tentara kabeh dienakeun sanggeus aya panertiban. Nya kulantaran hal-hal anu ditataan bieu pisan, rahayat estu milu reueus, milu bungah kana kamekaran angkatan perang teh. Sanajan sacara insidentil masih keneh aya hal-hal anu pantes meunang pangome ti sarerea. Sajaba ti milu meeling angkatan perang oge pantes pisan lamun urang ayeuna neundeun perhatian anu cukup kana usaha nyukseskeun ide ngaraketkeun tali mimitran dunya kalawan make salah sahiji organisasi internasional anu geus dibendekeun ku presiden urang nyaeta Ganepo, Game of the New Emerging Force. Ganepo
nurutkeun rancangan bakal diayakeun dina tanggal 10 nepi ka tanggal 22 November anu baris datang di Jakarta. Pikeun ieu pesta olahraga geus dionang kurang leuwih 47 negara anu dipiharap dina waktuna bisa datang babarengan ngayakeun pesta olahraga anu bener-bener bersih tina pangaruh kaum imperialis katut kolonialis. Ku diayakeunna naga nepo sarta inisiatif urang pisan pasti dunya imperialis jeung kolonialis moal sugema. Ku kituna aya bae kemungkinan maranehna bakal usaha ngaganggu kalancaran usaha urang seperti anu kungsi kejadian di Asian Games tea ku jalan ngagunakeun ulon-ulon sondi tea. Kulantaran kitu urang sadarea kudu bisa paheyeuk-heyeuk leungeun babarengan mantuan ganepo boh ku moral boh ku materi nya kitu deui ku tanaga. Geura bae sakumaha piwirangeunana lamun ganepo gagal kahormatan urang bakal nyirorot dina panenjo dunya, tapi sabalikna lamun hasil dunya daek teu daek kapaksa nempatkeun Indonesia dina tahapan ayeuna. Sanyana mah urang ngarasahan jakal ku ninggalkeun olimpiade teh sarta ku kituna jeung nagara-nagara anu micinta kerapihan katut micinta kemerdekaan jadi kapaksa ngabangun organisasi pesta olahraga sejen. Tapi kumaha tuh dabongana nyalahgunakeun organisasi anu asalna estu malulu pikeun ngabangun kerapihan jeung mimitran kiwari jadi organisasi anu ditumpakan isme-isme anu pikeun the new emerging force mah musuh anu kudu dihancurkeun. Dina hubungan jeung hal ieu urang ngarasa deudeuh kana cita-cita luhur anu ngawangunna mimiti nyaeta Baron de Coubertin. Anjeunna dina pamungkas abad ke-18 geus ngalelemah olimpiade teh ku pondasi pikeun duduluran sadunya, tapi kacidahan jakalna kiwari mah eta dasar teh ngan ukur kari dina kertas bae sedang praktekna olimpiade mangrupa parabot kaum imperialis jeung kolonialis. Ieu anu maksa urang kalawan perantaraan Bung Karno babarengan jeung nagara-nagara the new emerging force ngadegkeun ganepo teh. Hayu ayeuna mah urang sokong ganepo ku doa jeung tindakan. Tamat cenah pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.